menang nu pihak mesenana jaga awak ayeun gimana dunia geus aya na hate dunia geus kalipunan hatena maka bakal poeknya padieu urang dieu sing jadi hikmah dina salat jelema loba kapitnah ku dunia kapitnah di dunia sok fitnah lain dunia sok fitnah ngan urang sok kapitnah ku dunia dan dunia mah naon ngan urang apana aya urang mah sajiwa sarasa saraksa sajaga mata ieu teh kudu ngajaga aduh aya anakku aya kitu benci wae sekali deui aduh aya